Tarik panas yang kena getos gararing bade dijahitan we ieu teh. Kalaresan ieu acukna nu kamari nya teman-teman tak acan garing janten kantun ngagaringkeun ayeuna. Tuh da saatos lohor masok poek nya cuaca teh. Kete sontonna sok hujan ngaririncik dugikeun ka wengi biasana mah. Tapi mudah-mudahan mah sonton ayeuna teu hujan soalna bade ngajajab meser regulator. Tah tadi teh enjing keneh teh tos angkat icalannya ka sakola. Ari teu lami teh aya nelepon. Da cenah regulatorna potong lebetna teh tiasa nyakop kana gas cenahnya. Atuh kumaha saur abi teh meureunna icalan ayeuna. Bade uih we heula cenah mah bade namut regulator anu di bumi. Nya atos we tadi teh uih deui teh nya ti sakola teh bade icalan teh da nyenak regulator nu di bumi. Bari teh nyebat kieu kumaha cenah engke nya cenah regulator teu aya kangge dagang. Saur abi teh wios engke we urang meser kalaresan da aya acis nyalse saur abi teh. Nya kitu teh teman-temannya gogodana teh henteu motor nu mogok aya wae kitu nya. Tapikeun wios kada sabar dina kieuna. Namina oge dagangnya usaha kadang masok aya wae da gogodana mah. Tah kalaresan titilepna oge atos beresnya teman-teman. Ayeuna mah bade nyusul heula Neng Zahra we katen emah da tadi teh alim uih hoyong ningali TV.